Selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tepan karena tepan sunnah Rasulullah SAW. Amin. Dan mudah-mudahan ada yang ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Kampung ya sahabat. Semoga kabar baik, kesehatan dan rezeki selalu menyertai sahabat atau kita semua. Baiklah sahabat, ini masih dalam prosesi akad nikah Liska dengan Sigit ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Baiklah sahabat, bagaimana suasananya disimak saja ya. Let's go. Alhamdulillah akan nikah orang desa dengan pernikahan sekaligus masyarakat buku nikahan namun setelah masyarakat buku nikah mas kawina bade ayeuna bade engke dibayarna dan saya ingin ningali ka mama kasahan so sana mas kawina dari sali ada so kiat ini ada teh iya so kepanjangan ya, pasti kan kepanjangan apa yang mereka akan itu sih yang mesti dong semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berdoa anwa mayang kali watas jadi kita rupiah mengenai Alhamdulillah adik alhamdulillah pas kawin pada si baya sok salin anu ka itu salin iya mah kasatan ieu punten paget kan itu punten alhamdulillah mas si bayarna namun cenah malika mah cenah neng kegaduh cenah ieu teh nya STTB surat tanah tamat bawah teh tinggal kacai kiat kan ada iya dari suami dan kiatnya Cineng hejona ami rapi ami aman pasikeun ka sineng boga teh neng sok pasikeun we cenah ditempet ku sineng ditempet teh neng ngaraos mudah-mudahan masalah manfaatnya barokallahu laka barokah wa jama'a baitul mati khair amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Ayo kan ucapan Nana kalau kedua mempelai ucapan sarang doa terbaiknya. Buat kedua mempelai semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Teteh. Teteh nyuhunkeun doa sareng ucapan terbaiknya kalau kedua mempelai.
buat kedua mempelai, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Teteh. Assalamualaikum. Nah, ini sahabat, ini ustadznya ya. Kita minta doa dan ucapannya buat kedua mempelai ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, nyuhun ke doa sarang ucapan terbaiknya kanggo kedua mempelai. Mudah-mudahan kanggo panginten kedua mempelai anu neme di akadan. Amin. Jantankeun pertikahan anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Allah ngabarakahkeun kana yuswana, Allah Amin. ngabarakahkeun kana milik-milikina. Amin. Sareng salagarupina. Mudah-mudahan tepan kana tepan sunnah Rasulullah SAW. Amin. Sareng mudah-mudahan ala kang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon panginten sakinah. Hatur nuhun Kang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, ahallam nikah wa harrama shifa, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Puji sing orang syukur mangga urang sami sambil limbahkeun gadat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Disimkuring sak rombongan ngeukeui ngabandalet anu ti enjing-enjing di antos-antos bagian di dieu jam 7 jam 8 teu acan sumping wae. Alhamdulillah kalawan ngalangkungan kudrat irodat Allah Subhanahu wa taala disimkuring sarombongan parantos aya di ieu tempat oge tiasa tepang sareng kadang wargi anu aya di tempat. Tekakantun salawat miwah salam mongga urang limpahkeun ka junjunan urang samudayana yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in. Tuk dugi ka urang samudayana sok sanaos urang aya umat anu pangbutikina. Mudah-mudahan paintan ujang gigi cinareng neng di dieu saparantos di akadan oke kadituna palingkeun ngajalankeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah, panjang kunjung, lambat lumbut, saling pangertosan, kacai jadi saleuwi, kalebak jadi salebak. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala digampilkeun rezekina, oge dipanjangkeun yuswana, oge simpiasa ngalaksanakeun rumah tangga sakumaha mistina kalayan dipaparinan barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata paitan dijin kuring sakitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah jazakumullah ahsanal jaza ngahaturkeun nuhun ka pangarsa Ustaz ka pangarsa ajengan Nanang anu anjeunna parantos nyebutkeun isi pamaksana secara simbolis sadayana kahartos sinarang eces jentre mangga anu saterasna kanggo nampi anu insyaallah ieu waktos ku priwados dipaparinkeun ka pangarsa Kiai Haji Odik Sodikin mangga ieu waktos diaturan ka anjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi amarana bin nikah wa harama bisyifah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ibu miwah bapak sadayana aya anu langkung dikapayunkeun bahasa piribumi ngahaturkeun sewu-sewu nuhun laksa ketining kabingahan utamina kakersana ketua rombongan anu alhamdulillah parantos ngabeberkeun maksadna kalayan jelas etes. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah wa Allah Subhanahu wa taala dipaparinkeun kasihnya ka ujang umumna ka urang sadayana. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Kirang langkung hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.